Udahnya era ieu mah. Di dia tuh mah. Udahnya ieu mah. Urang ge era. Yang serama kitu saya. Bareng atuh bareng yuk. Sok buru yuk. Pemirsa, di cios atau sana lanjut. Betulnya. Ternyata pemirsa mau tertipu sama kita, Wan. Kita masih lanjut. Seger kieu sekisupnya. Bener nih mah cuaca mantap ini. Ini barudak bikin sapa teh di mana we teh puntung rokok aduh. Angger we. Urang deui beberes teh. Buka tetangga si Mamang. Buka daek bisa nate kopi we jeung rokok. Capek. Untung orang mah diajarin ke kolotnya tentang kebersihan. Sok inget we, kebersihan itu sebagian dari iman. Tah barudak nama kasih maraju tah. Ingatkeun tah barudak tah. Ini ngali kotor teh sok asa arijin urang mah. Sapuan eta puntung aduh. Mana we? Tak bungkus rokok. Aku paling geuleuh tah barudak. Jauh. Lu lamun aya keneh rokok teh. Nu kieu ye. Jika bakal banjireun teh. Paribasa dicarek, bae da ngamukur hiji sabungkus. Coba lamun 1000 jelema nu micet. Eta teh, utak jelema teh. Udah sadar. Nah, sapu ke mana nya? Nah, ke mananya sapu teh? Pan tadi teh urang teh bukot bungkus rokok. Pengki mah aya. Sapu nyari ke mananya? Tapi teh isuk-isuk. Banyak isuk-isuk kayak juri gitu. Sudah nggak isuk-isuk makan ngopi jeung ngarokok. Benernya gara-gara si Mang Yana eta juri jeung dukun jadi pegawaian. Betekin ka sapu urang disuputkeun. Anu nimo. Bener mah di sana. Juri ngambek ka urang. Mau apa lagi mah? Aing kudu babeja ka si RT. Si Acung kunaon lu lupatan di sukene. Ji, tong ngajak ucingan ka urang. Cuaca teh mendung, tapi tinggal matahari. Kemana nya? Ngadadak barudak teh yang maturan ngopi. Lain nah kamarana barudak teh ada sepi. Biasana orang minyu kopi teh sok ngagembrong. Sorangan we aing mah. Tolongan teh. Cak naon? Teh, tolongan teh. Manya isuk-isuk ke saya Yuri teh, urang kerba bersih, sapu. Manya leungit eta sapu nyere. Sia Macung sok araraneh wae. Pira ku aya kieu bijil jurig si teh. Jurig mah yeuh, bijilna teh ti peuting. Lain wayah kieu si teh. Nah, teh. RT mah apanya jadwal jurig keluar? Wah, RT jurig gitu. Sia Macung nanyakeun jurig ka aing sia mah. Mana mau katakan masalah jurig mah. Aing kieu ieu jurig beas aing mah. Nggak percaya teh ke dirinya mah teh. Tapi ari sapu nyere urang ka mana nya? Sapu nyere sia teh. Ari eta naon?
Teh, hampura teh. Sugan teh dibawa korek koneng sapu teh. Obat ting uling si Boim. Jadi sama ngomong ngilu-ngilu. Hampura teh. Matak isuk-isuk fokus ya teh. Fokus tak ukuran teh. Mohon teh. Sama isuk tulis sarapan geus sampah. Tak kopi lah cung. Mohon teh. Mohon teh. Baturan urang batur euy. Mohon teh, apunten abi teh. Kumahanya? Era ku si RT. Kumahanya carana hayang balik? Api-api molas gitu. Teh. Abi heulanya. Itu sekian. Setolong sakedik. Katanya, mangga teh Assalamualaikum. Bu, eta si kehet kadon ngaleos. Cung. Kopi ge can beres ya teh. Ini bukan ya? Oh, cuma di Pak RT mah ya? Nah, emang neng. Iya, Mang. Mang tukang kebun kan? Pak RT-nya kemana? Nah, neng kira-kira segitu geus gatang kieu urang teh. Disebut tukang kebon. Iya, neng. RT teh iya ya. Aduh, Pak RT punten, maafin. Manawi teh ngomong kebun. Soalnya di tanah abel mah nu kita mau ngomong kebun. Ke neng teu naon da Pak RT mah gampang memaafkan. Cuman susah melupakan neng. Komo juga neng geulis kieu. Aduh. Pak RT mah bisa aja. Gini Pak RT, sebetulnya saya kesini tuh mau minta izin. Lagi ada tugas kuliah buat penelitian di kampung ini. 1 atau 2 hari lah. Jadi saya kesini mau minta izin sama Pak RT. Kalau boleh. Oh, neng kade teh bade penelitian. Naon kelebihanna Pak RT meureun kedal ditariti segala. Pak RT mah bisa aja. Sanes gitu Pak RT masadna abdi dieu bade neliti lingkungan tentang kampung ieu. Oh, saya neng bade dijajak Pak RT. Nuhun Pak RT, tapi sanes ayeuna rupiahna mah abdi bade laporan heula ka Pak RT supados enjing artana pulsa abdi ka dieu deui bade penelitianna. Kalaresan peryogi 2 dinten. Oh, neng 2 dinten di dieu. Nuhun Pak RT. Tos we atuh kieu neng nginep di dieu teh sasaha? Aduh hatur nuhun satacana. Kalaresan abdi di dia ya wargi, janten rencanana bade ngawengi di bumi wargi. Wargi. Oh. Saha neng wargi? Masa tok. Anu geulis dulurna si Sabto. Gimana Pak RT? Oh, henteu neng teu naon. Ya udah tuh Pak RT. Saya pamit ya. Nanti besok lusa saya kesini lagi. Oh iya atuh neng. Kalau ada apa-apa mah hubungi aja polisi ya neng ya. Pak RT mah beureui wae. Ya tuh mangga Pak RT nya. Ya, mangga neng. Waalaikumsalam. Ayeuna mah gidar geus kabeuli. Tapi ngamen ibu numeri ayeuna mah. Asa loba saingan ayeuna mah nu ngamen. Dia kudu isuk-isuk nepi ka sore ka bebeunangan 5.000 perak. Ditangkal mana liga cek batur mah tangkal mana liga teh bakal ngaluarkeun nomor mu di korek teh kurang zuban gua abang lah. Tah jika nama geus aya penampakan ya. Jika nama ya angka 2 angka hiji pasangan nomor 12 ya mah enggak sih masukan keluar baik asa kali wae mah abang nazang nomor wala naon rendah kemana duitnya keur melikok bieu teh ngaliwat murag dicokot eueuh duit teh duit kening keur melikok aduh eueuh deui euy bieu teh ngaliwat murag balik deui eueuh duit teh sahanya euy percaya duit tapi ka eueuh kieu balikan deui ka mana duit ieu teh di dieu murag teh
Duh, kumaha teh meuli kok euy. Meuli bawaan deui mah badminton teh aduh. Tah, si abang euy. Urang tanyakeun duit gua panggil ku si abang nya. Heeh, urang tanyakeun. Bang, ngerokan naon eta? Oh, sana bejana ieu. Manalika teh asup angin, Bri. Atuh Bang meuli antangin, Bang. Ah, nyasa, Bri. Duit lagi teu boga. Aduh, si abang mah. Aya naon, Bri? Bang, urang rek nanya, pindah heula tapi nya ngeunaheun. Ah, tos licinan wae. Kieu, Bang. Ieu Bang, urang teh rek nanya, Bang. Dia teh ngaliwat rek meuli kok rek latihan. Ningali duit teu Bang, murah Bang Dinunya lagi abang undagihan ku yang geus disakuan ku abang. Mau dibawar-bawar ke rumah abang tisu-tisu ke bebenangan goceng. Sih nanya ledek ke abang. Bang urang teh sok resep ka siri abang teh. Ka babawa. Atuh Bang, teu kapanggih mah kumaha meuli koknya. Aduh, urusan abang teh apa teh mah kumaha Jupri. Kan abang teh tadi didilir. Itu kekerokan kita sugan rek masang nomor, sugan menang. Ulah Bang Agen bae itu prisa kali mah. Geus urang ngamen urang butuh duit keur kok. Oh nyata keur sepi Bri ente Bri. Jelema sapotong-potong acan. Bri. Nyata. Kumaha tuh Bang ya euy? Abang teh lieur ena teh Bri. Antara meuli rokok kopi atau mending meuli buntut Bri. Hai si abang duit goceng hayang sok buntut. Siapa ngaledek bener siapa? Ngaledek ka abang? Abang teh ngerok gitu deh. Rek masa. Sok buntut? Buntut. Bri mana bener Bri. Nomor Bri. Sugan urang teh lain nomor Bang. Bejempe Bri. Tong beja-beja Bri. Bang mendingan beli rokok Bang Ngeunah rokok mah jeung kopi. So tujuh Bri Iya goceng deui abang teh lah belikeun rokok jeung kopi Bang. Sabungkus rokona? Bener siapa ngaledek eta nyapan goceng Bri. Rokok 2 badang, kopi hiji ewang. Rokok naon Bang? Eta rokok eta teh agen keresep abang Pustu apal wae. Tuh. Masuk buru sok-sok ini tuh Bri. Warung mana Bang? Teangan tuh Bri, banyak kudu abang di teangan. Tungguan Bang ya? Sok buru Bri Siap. Tujuh Bri mah bener ka abang teh. Kita naik dari darah abang ya. Nya kan abang teh geus mencoba bersabar. Sok mancing-mancing wae si Jubri. Jadi kan bae lah. Kurang ditisah. Jingga ini tega kah tenyangki ama Seger geus mandi mah. Sekar. Nah, si Boim di dia. Si eta mah datang-datang ka Ibu Batur teh, teu permisi teh. Jeung ngalamun. Im. Kenapa mana di Ibu Batur? Si eta torek gitu. Kunaon si eta ulang-ulang wae. Gua candari itu. Im. Si eta ditanya teh kudu jedog wae. Emangnya kunaon ulang-ulang wae di mah urang deh. oh cung saya percaya we si Neng Jingga ngianatan yang si Sabtu tambah si Sabtu jeung si Sasa ngarencanakeun ngarah urang teu deukeut jeung si Neng Jingga. Oh gitu Im ceritana. Pantesan mana ngalamun wae. Untung mana teh gelo ge. Geus lah aya mah move on we. Urang aya berita baik ya. Berita naon gitu cung? Kamar teh urang teh teu kahaja ka si RT. Terus aya datang awewe. Kieu. Aslina cung bener geulis teh. Tapi moal urang mah cung kapok. Kamari oge dinyerikeun hate ku si Neng Sasa, ku si Neng Jingga. Moal urang mah kagoda deui. Sebenarnya mah masih ngerasa bersalah kene teh gara-gara kamari. Tapi ayeuna mah mending heula curhat heula ka si Acung. Cung. Aya si Aboib.
Aya si Sasa Cung, urang balik teh lah. Nah, Di dia geus teu nyaman, Cung. lah, saya tahu buku-buku jo ini tuh. Si Aboim kunaonnya? Gara-gara abi ka dieu kitu Aboim jadi angkat. Kunaon sa? Kenapa berrekan di dinya? Geus ka dieu, di dieu. Cung, urang terek curhat Curhat naon? tentang si Aboim. Urang teh asa ngerasa bersalah pisan ke si Aboim teh. Gara-gara kamari urang teh jeung si Mas Sabto teh ngajebak si Aboim jeung si Jingga meh teh jadi papanggih. Ya, dia curhat mah ke Mama Dede. Tapi benernya dinya mah tega pisan eta karunya ka si Boim. Kota nepin ka kitu. Da lain tega urang teh. Urang teh da dipaksa ku si Mas Sabto bari Bari naon? Bari neke? lain kitu. Urang teh bingung kudu kumaha. Ah, tapi urang teh rek manggihan si Aboim rek minta hampura. Nah, mantap hampura. Emang hari ini bulan lebaran kudu hampuraan. Tapi cek urang mah ya heueuh atuh kudu minta hampura boga salah mah. Karunya si Boim teh. Ah, geus pokona mah intina mah urang teh rek merjuangkeun si Aboim rek minta hampura sagede gunung. Ah, urang mitunya. Yang biasa, hati-hati di jalanannya. Yang semangat. Pokoknya mah sugan hasilan. Aku pendukungmu. Semangat. Benar ada si Jupri harus mempermainkan abang. Tidak dago ngarun karedeng si Kehet. Abang dipelak, bener bisa si Kehet. Ajak tawuran ini ke abang. Tungguan sa Jupri. Pula teh, Nah, dari mana yang ngalangan urang atuh? daguan heula teh. Wayahna dirinya kudu tanggung jawab teh. Nah, dari mana datang-datang ujuk-ujuk jur meta tanggung jawab ke urang sa teh? Teh wayahna teh. Dirinya abah si Jupri. Jupri mah nyaho apa urang si Jupri? Orang mana si Jupri? Jupri mah warga urang daerah dieu. Eta teh. Nah, dari mana wayahna minta tanggung jawab ke urang? Kalah. Aling lah. Kerusuh ya. Heula teh daguan heula teh. Ku abang dijelaskeun teh. Tadi teh abang rek masang nomor teh. Anda datang si Jupri yang rokok jeung kopi keur maduit jeung gojeng-gojengna. Ku abang ditutunguan teh tadi teh dagang-dagang teh. Oh, berarti nusok pasang nomor teh manehnya Bang ya? Heula yang gitu teh. Keur mamimitian teh. Rek masang nomor teh ditipu, abang kapok geus moal masang teh. Eta nu jadi masalah teh rokok jeung kopi teh datang-datang. Ambek ke si Jupri teh. Wis lah, si meni aing rusuh ya mungkin ieu si Sabto aing. Kan maneh Bang, urusan nomornya can beres jeung urang Bang. Kira itu rek naon ke si Sabto man geus damai. Lain Bang, aing mah damai jeung si Sabto teh. Kan urang ieu keur boga misi jeung si Sabto teh. Maneh apa teh? Si Sabto boga alona. Gelis Bang. Ah, dipangaruh ke abang mah. Teu bae eta. Dan maneh boga celelai ieu. Celelai abang. Geus aing ah ieu rusuh ya. Mengeus eta haben we jeung si aya kita aing ieu. Tuh, Pale, salila pindah ka imah ieu teh. Wargana, hormat pisan ka Pale teh. Kan sampean kemarin kesini datang dulu ke rumah si RT. Nah, gimana tuh reaksi si RT pas tahu sampean tuh ponakannya Pale? Gimana? Ya gitulah Pak Le, biasa aja. Lucu sih, Pak RT-nya lucu, bercanda terus. Hah? Lucu? Lucu dari mananya itu si RT, Dok? Mata kamu buka loh, Dok. RT tuh gak lucu. Kalau emang lucu, dia pasti udah laku, udah punya istri. Dok. Tapi Pak RT baik kok Pak Le tadi, langsung ngizinin. Terus malah dengan sukarela mau nganterin Dita buat keliling di kampung ini. Dok. Si RT mah modus kesampean mah kejeng bager segala. Kata Maya niat si RT mah. Si RT rek naon? Cepet ari maneh Mas. Cepet naon emane? Cepet budak-budak teh urang sih teh. Budak-budak hate naon? Urang nepi teu bisa sare aing teh. Walah. Alah, tuh bener kan Dok, si RT mah modus, makanya nyebut tuh budak-budak segala, budak-budak hate naon, hate munding emang nih. Alah, Heureuy ya tuh Mas urang mah.
ulah we urang heureui teh maneh mah. Tapi urang dosa teh nya ngeureun Omar. Omar. Heeh, Omar. Naon Omar teh? Omar tua, Mas. Mane malah bah modus pisan. Oh teh dituna keluarga urang kawin jeung didinya. Keluarga urang maningrat kabeh. Tuh, cek yang kita oge, pantasna jadi tukang kebun maneh mah. Tapi dah Mas, urang mah teu butuh pendapat didinya, Mas. Lah, Urang mah butuhna pendapat kan di sana nya. iya teh RT ngarunjak. Tuh kan Pak Le kata Dita juga apa, Pak RT tuh lucu tahu. Mas dengekeun ku didinya. Jeung jenisna ge urang teh lucu. Matak di mama tong loba tinggal ngarang ka budak teh, Mas. Lucu belah mana-mana. Dodo, buka mata do. Kudu loba istighfar sampean teh do. Nu kieu disebut lucu. Lucu belah mana-mana. Tuh kan sekarang juga Pak Le ikutan lucu. Ya Allah, di sini tuh kok pada lucu-lucu sih. Si Mas lucu. Neng lucu di belah mana ada si Mas? Mana yang syarikan ka urang geus pugu lucu, geus kabuktian boga pamajikan oge 3, 1, 2, 3. Tah jengekeun ku maneh, ayeuna maneh lucu belah manana, pamajikan oge teu boga maneh mah. Geus sorangan, masak sorangan, maneh oge sorangan. Sorangan. Mas, tuke teh bulan Mas euy. Da urang sarua jelema da boga hate urang eta Mas. Kieu teh urang sok gancang-gancang Mas. Lah, gajang-gajang naon? Gajang-gajang pae. Hai Mas. Gajang kawin jeung Dita Mas. Maneh. Ya, kok Pak RT pergi? Pak RT, aku padamu, sarangeo. Alah, Dondo, ulah kitu atuh. Ke si RT na baper, disangka nanyaan. Aduh, Dondo, istighfar do. Di kopi. Suka nih. Panggilan pertama, Kumaha mukana itu? Oh. Tumpah dia. Halo, assalamualaikum. Kumaha teh? Ada kabar menggembirakan teh? Tuh teh tong ka mamang teh. Mamang keur sibuk. Tuh teh. Tuh teh karek boga HP. Eta kalau pegawean teu paruguh. Atuh menghasilkeun dasar si RT. Kasahannya Duh mamang teh keur sibuk teh. Mang, awas kita granat, ada 15. Si mamang kunaon tengah respon aja. Sampeurkeun. Mang, kunaon asa jiga nu balaringung kitu? Im. Eta mamang teh ditelepon ku si RT. Kita maturan nu PKL. Nya kan mamang teh carape, tunduh hayang sare, hayang istirahat Kumaha tuh Oh, PKL teh anu sok dagang di jalan teh mah. Nah, nya disebutna teh. Oh, pedagang kaki lima lain mah. Tuh kena mang urang bisa nganyuk kana marea di lemur teh Astagfirullah. Lain atuh Im. PKL teh praktek kerja lapangan. Mana suka mana karep wae tam ambieureun. Oh, praktek kerja lapangan mah. Teu ngarti mah Im geus sendiri mah. Geus Im pangjemputkeun Im itu Im. Teh geus mepet waktuna Im. Bari lagi mamang carape Im. Oh di RT mah terak kaharti tah kita teh. Nya atuh, siap ku abi mang dijemputna nya. Im buru Im keburu telat Im. Tapi katen saha ngajemputna? Si Sabto. Laki awewe mah. Teuing atuh Im, arlieur Im. Geus bae jemput. Im, nah mana ngaruncatan pagar? Pak itu aya pantau tuh Im. Poho
Jangan ngeuli si Boim. Benar ya mah. Si Boim aya kudae kana. Andon jangar. Sare ya. Mun lain si Mamang nu nitah, horeang nu ditep si RT mah. Bubuhan si Mamang. Assalamualaikum. Mas? Mas? Mas ngegeruan teh lena salam datang ke Mang Batur teh ngegau urang keur sare aya naon Atos Mas salamat tadi ge kadang we ku Mas meureun. rek naon maneh ka dieu rek ngomong ke si Jingga deui. Mas teu ngabahas nu atos-atos Mas, yang lalu mah biar berlalu. Nah terus rek naon ka dieu Mana lo Mas? rek naon nya kenal urang. Nya Mas, abdi teh pan dipiwarang ku si Mamang Iwang. Si Mamang Iwang dipiwarang ku si RT. Tah si RT dua kusaha dipiwarang. Hari maneh ngomong naon urang liurnya budang sare kieu. Emang dititah naon ku si RT? Nya kan Mas dipiwarang ka dieu, da mun teu dititah ka dieu mah abdi ge moal ka dieu. Heuh nyaho maneh teh dititah ka dieu, tapi rek naon ka dieu nanyakeun si Dita lo urang. Oh, Dita Mas namina? Heuh si Dita. Jadi kieu Mas, sebenarnya abdi dipiwarang ku si Mamang ngawalin Dita. Si Mamang teh alim, da sieun cenah. Sieun cenah Dita na goreng patut Mas. Jadi we ka abdi. Walah, atuh si Mamang Iwang sangeunana ngomong ponakan urang sin goreng patut. Can cahamun si Mamang Iwang eta ponakan urang teh geulis, da urang oge mun lain ponakan urang mah rek dikawin ku urang oge teh si Dita teh. Nah si Mas gelo gitu, kalau sorangan rek dikawin. Jika aja nambrut wae si Mas. Ngomong naon maneh harewosan sorangan ngomong raja-raja. Raja naon? Teu Mas, Mas juga raja Arab. Ah, bener eta mah urang siga raja Arab urang mah. Mas, kasih yang Dita na mana? Rek naon kasih nang Dita? Hi, apa ndek nganter? Oh, rek nganter si nang Dita. Kade sia maneh tong macam-macam kan nang Dita. Nya moal atuh Mas, da memang bade ngajajabkeun hungkul si nang Dita. Bener nya, ngajejak hungkulnya. Bener, ngajejak hungkul. Nya Mas, Awas ya, mau macam-macam ke sini yang Dita. Kau mau nepi ka puguh ke sini yang Dita mah. Urang moalnya tujuan ka maneh mah. Daguan, urang geurang sini yang Dita. Eta jelema sebalik ditu putan-putan acan. Ada gawan. nya Mas. Yang Dita, itu tukang ojek geus datang. Si Mas gelo. Kok urang disangka tukang ojek, Bro? Naon mah? Ngali si Budi tuh. Saha si Budi? Mun aya cek urang ngalut. Wah iya si anak teh meureun nya. Kerek diburakeun jeung ku orae koneng. Mas, Mas, ya orae bedul Mas ngaliwat Mas. Ini teh Kang Iwang sanes yang mau anterin saya keliling-keliling kampung sini. Ayo tuh Kang. Si Mamang Iwang. Neng, abi mah bukan sanes Mamang Iwang. Oh, sanes Kang Iwang. Saha atuh ieu teh? Abi mah Boim. Abi teh dipiwarang ku Mamang Iwang nganter Neng. Oh, Kang Boim. Manawi teh Mang Iwang. Soalnya tadi saya dapat infonya mau dianterin sama Mang Iwang. Ayo tuh Kang. Mau pergi sekarang? Yuk, let's go. Neng, kisah kedap. Hari let's go teh naon, Neng? Iya, hayu, A. Maksudnya let's go tuh hayu. Oh, hayu. Neng. Iya, hayu tuh. Yuk, kita sana. Bener gitu berita si Aboim deket yang mahasiswa PKL teh. Asa terpercaya urang mah. Maknya jelema polos siga si Aboim bisa deket jeung mahasiswa. Tapi mun berita ieu bener, urang kudu ngagagalkeun ieu mah. Si Boim teh jadi jeung mahasiswa eta. Pokona mah urang kudu jadi jeung si Aboim teh. Ulah nepi ka perjuangan urang selama ieu teh sia-sia. Kumaha carana urang kudu ngagagalkeun si Aboim teh deket jeung sasaha. Mang,
Mang? Im kunaon ulang-ulang gitu Im? Ah, naon Mang? Ribu nganter alo si Mas teh geuningan. Cek mamange geus duga atas si RT mah seuseut poek. Untung mamang teh jadi ah. Heeh, panas daek pulang. Im, kemarin dititip naon wae Im ku si RT Im. Oh, Mang. Urang kukurilingan we, para rubuh foto ka dieu nganter. Cek mamange geus poek si RT mah. Tapi Mang, kemun minta deui si RT, geus ku abi we nya. Nah, Im, pan ripuh Im dititip ku si RT teh. Oh, Mang, hari abi makan isi mamang ripu, biasa abi lah nu ripu. Tah, ieu mamang resep Im. Bener ngarti boy ieu mah. Kekayaan mamang yang bener tas si RT. Saya kasih boy. Ternyata dia sudah tertipu sama aku. Terus Im, eta kumaha budak PKL kamari alus teh Im? Ah, Mang. Lain tipu mamang eta mamang. Benar ya. Ah, untung mamang terjadi. Im, tanda terima kasih mamang kau boy. Nama orang ngopi Im. Melihat kopina Im. Siapa tuh Mang? Dia ketipu. Hai duitna mana sih mamang teh? Mang. Hai duitna mana sih mamang teh? Ah, mamang. Baik. Ieu teh hari terakhir ngdita PKL di lembur kurang. Waktuna aing nyatakeun cinta ka Neng Dita. Tapi si Sabto eta teh. Tu aing ke manggil Om ka si Sabto. Garayang teuing aing. Tapi demi Neng Dita. Bae aing mah. Duh, kakara, nyen puisi 5 jam teh beres-beres. Biasana ke 2 poe teh geus beres. Jaban yang ditarik balik ayeuna. Duh, puisi kudu beres ieu mah. Teu pira keneangan panutupna mun hese kieu. Duh. Tah, aya geuning eta mah. Dah ditutup ku assalam. Assalamualaikum. Beres ah. Aneh teh si Nini aya mah ngadukung. Kabong ka mahasiswanya juga nama. Baju disiapkeun, segala disiapkeun. Hanyakal urang dek meta duit yang meuli bunga. Lah dibere kembang anu ngulapes. Tapi cek si Nini ge nu ngulapes ge ku cinta mah jadi hudang. Untung aya si Molly, hiji 2 kesayangan. Ka hiji si Nini, kedua didinya Molly. Tapi Molly ampurannya ayeuna mah Molly jeung Neng Dita heula. Tapi dangke ge ku Aoim diteang lah seminggu sakalinya. Molly doakeun Aoimnya cing ditampi ku Neng Ditanya. Atuh bos, sorangan wae atuh kayak Mas RT mah. Kenapa sih Pak Le? Antar dulu sebentar. Nah, males kayak Mas RT mah tuh, Dok. Males, timbang rumah Pak RT aja Pak Le. Nah, si RT mah pika sebelum ka urang. Kenapa? Ah, pokoknya mah teu bisa diceritakeun. Yaudah deh Pak Le, Dita pamit ya. Kasih tahu ke Pak RT, titip salam kalau Dita pamit. Buru-buru soalnya, udah ditunggu dosen. Mas, aretan Neng Dita rek ka mana ari maneh? Ki urang geus siap kieu aing mah rek nyatakeun ieu ka Neng Dita. Ngimpi maranehan jadi dulur urang. Nah, si Neng Dita teh geus angkat deui. Teu nungguan AOI. Ada eta maneh mau naon? Iya jang si Neng Dita teh si Nini. Siap mah Boim. Mawa nu kitu patut. Aduh, ngerakeun pisan maneh mah. Gaya di dasi. Menang si Nini ya ge tuh teh. Nah, eta kembang teh teu hudang.
Atuh ku didinya hudangkeun wa. Udah di sini lagi kieu atuh wa. Dibere nunggu lapis. Tapi dangke ge kecinta mah bakal hudang wa. Geus sia mah. Anggar geus pagutrang teh maneh mah. Aing mah bahaya ieu mah urang aya bahan dicarekan aing ku Bukades. Gara-gara pamajikan posyandu moal jalan nih aing barudak ieu. Eta lauk teh jang urang lah urang geus lila can dahar lapar. Moal wa ieu mah. Ieu masih Molly kesayangan atuh. Daripada ieu dipentak ku didinya, gelut lah jeung urang sok. Aya di dari ieu geuningan. Urang geus make baju mahasiswa kieu. Si Dita wae make baju kieu teh loba nu resep. Berarti urang ge mun make baju kieu Aamoin bakal jadi resep. Hai guys, di dari ieu geuningan. Jai. Naon di sisa sakar dulu dia. Aya naon ning? Pamineng bade ka saha? Kela-kela. Pak RT, Aa Boim, hoream pasti eta. Kieu Pak RT, abi teh bade izin PKL di dieu tuh lamidangan sehari. Abi teh peryogi bantosan kangge keliling-keliling di kampung ieu. Eta bade ku Aa Boim, bade tong saya kemarin bade ku Pak RT ke cenah naon kumaha Pak RT. Oh, neng teh bade PKL. Kieu neng kumargi ART teh bade rapat itunya kaleresan. Kieu weh neng sareng AOIM ya. Ku Aboim lah Pak RT terus mercatin ke Aboimnya. Ya, beresin. Si Aboim. Abi kadang sama Pak RT. Neng, aduh punten nya. Aoi mah teu tiasa ngabantusan Neng. Ini si Molly hareeng Neng, kada dicana ka dokternya. Wah, ieu mah. Kawa udeng we nya Neng nya. Ka mana? Pan ieu mah tugas di Pak RT. Geus Jai, tengolak takdir. Mana emang geus diciptakeun yang jadi tulang rusuk orang Jai. Tulang rusuk. Kayak tulang rusuk mah indit ke tukang bakso. Bener ya Tete Jai. Tulang rusuk di tukang bakso. Oh berarti orang undangan jodoh teh di tukang bakso.